mulai dari ngomong torompet jadi kata karet jauh-jauh ya pokoknya mah kieu lah engke mah keun bae si Samsul mah sina ini tahun baruan ka itu jeung urang gitu maneh mah ulah jadi wayana Ya, Nang Lulu. Di ditu mah hawana teh tiis, halus ge melak bawang, tomat, cengek, sosin. Ya, jeung naon ditangka karet teh mah jadi dina hawa tiis mah. la ilaha illallah jadi kana rek ngobon sayuran sia mah geus nyamal ka itu pusing deh ke sallallahu alaihi Lulu. ulah tuluikeun atuh nah jadi keren kieu eta naon ngaranna teh salam teh bawa-bawakeun di Samsul ya Lain ye, kieu we lah uing mah. Kurang kawangkong we mah. Geus ngadeukeutan bulan Rajab. terus Tah bisa mah boga mah rezeki Mang Lulu sing lobakeun sedekah. bener kunnya bulan Rajab gue lobakeun sedekah tapi daek cita-cita mah hayang eka gitu bulan Rajab deh Nu agung ai Mang Lulu. Hayang ka Mekah ka itu teh kudu loba duit Mang Lulu. Teu jeung duit mah moal laju jeung moal nepi di. Illallah mulai tadi teh cakur ngomong teh jadi ka Mekah deh kah kun tadi teh ngomong teh geus cager daek malah mun bulan Rajab hayang eka mun boga duit mah nah maka jadi ka Mekah Oh, tadi teh Mang Lulu teh ngomong gitu, mun boga rezeki hayang ekah. daek mah Tapi heueuh alus tah eta Mang Lulu lamun boga rezeki mah memang dikudukeun. mun ieu cengek tomat naon eta segala dibaca lain kumaha jeung maneh kitu teu Sarwana kitu nya tak urang. pokona mah kieu sul ulah dibawanya wayana ulah dibawa Heeh, si siap. mah sarkun mah ulah dibawa Pokona mah daek kudunan domana ka ditu teh jadi. la ilaha illallah geus aya deui Karek diomongkeun nya. Pokona mah Mang Lulu jadi ka itu uing milu nya, uing kudunan domana ka itu lah, kurang beuleum aya udah ka itu uing ka itu lah. Mang Jeki. Jang Samsul nya. Kawan wae, Mang. Awang teh kalau terus nyaba aja. Nyama. Kadenge teh eta. Naon? Eta Haji Burhan rek eka. Oh, alus atuh ari ekah mah amang geus baik penyabaan ieu. Oh. Om Jack teh nya. Yang Bang Sarkun ya. Kain kieu Om Jack. Kumaha tah? Uing teh liwat ka dieu. Mundur deui itu dari laktene perlombaan mah diayakeun ge sok 17 Agustus gini perlombaan masuk dieukeun balap karung geuning pajat pinang kitu tah ayeuna mah kudu ngalobakeunana ekah. Yo Mang Sarkun. Lain perlombaan. Awang teh karek balik nyaba. Yeuh ingetkeun ayeuna mah panis deket bulan Rajab. Tahun bisa mah kudu ngalobakeun ekah. Tah tengetkeun Om Jack tengetkeun nya tah kudu ngalobakeun ekah kanu mampu tengetkeun tah. Hampura Mang si eta maradak kitu ceulina. Kunaon teh? Teuing tina angka hiji jadikan angka 3 ngomongnya. Panjang atuh satunya raming tadi. Heueuh nya teh ting 3 daging. Pak bulan baheula. Iya. Mang Sarkun. Lain itu tadi teh ke ngobrol jeung Jam Samsul. Ieu jeung Mang Sarkun ngobrolkeun perlombaan. Yo, Haji Burhan teh cenah arek ekah kembae di urang, daging ngasakan daging nama di urang, amanah di urang mah. Ya, syukur ari amanah mah. Syukur ari amanah mah. Gusti nu agung. Yo Om Jack, bitinah mah moal bisa masak geus waktu balaka ka uing lantaran isukan nek tandur di ditu tuh, di tandur. Kumaha ini jadi kana bitin nah. Aing sok sieun we lagi ekah teh di tena ke ustad dibikin ka tukang kuro ieu mah. Aduh.